pantes pejabat-pejabat negara beunang disogok. Da ajengan oge anu manehna teh negapkeun cenah ngaguna manggagakeun ajaran Nabi Muhammad SAW kumanehna teu dipake. Hanya dipakai lambang kan Pancasila, dipakai lambang di desa saja, dipakai mungkin di goblok. Ajengan goblok. Gitu. Jadi pun kan ya kan geus teu parikat ajengan kudu daek haji ulah eureun ngaji. Ayeuna teh geus loba ajengan geus eureun ngaji. Padahal loba keneh jelema ajieun. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dina manaki bade sok mata saeutik-eutikeun aya anu geus disunahkeun ku buya. Tuan Syekh dina hiji waktu aya ngaji ka saha? Torojol ka ulama ieu kada. Sanes abdi nu kedah nguruk salira nu kedah nguruk abdi. Terus kuring-kuring sabagdat di tangan jama. Kitu yang kitu ayeuna nangis. Nangis ya Allah. Sedengkeun ari talabul ilmi teh nepi ka maot kutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Siar ilmu teh ti mimiti lahir nepi ka lobang kubur. Sedengkeun abdi teh mesti keneh pilu wajib abdi talabul ilmi. Ari jalma geus nyebutkeun abdi kedah muruk we, kedah muruk